أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surat An-Nur geus nerangkeun yen istri haram nemongkeun, cepi rambut diharamkeun, punduk dada diharamkeun. Surat Azab mula-mula yen istri luntati imah, baring tertutup sirah jiga laku jahiliyah. Tudung lain ciri haji, lain ciri istri santri, tapi ciri istri bakti tumut parentah ilahi. Kami istri teu dituduh, rambutna bakal digantung, diluhureun seuneu hurung, kitu benduna nu agung. Diluhureun seuneu